Perhatian, perhatian. Film sakedap daripada di kawitan. Gerak sadiakeun tisu, soalna ieu film rada panas, rada serap. Maafkanlah. Anu acan nyeduh kopi, mangga gera nyeduh kopi, margi geus tunduh. Anu acan kieu, sok gera kariih heula. Anu acan ngising, mangga gera ngising heula. Sok mangga wilujeng nonton, wilujeng ngadangukeun, tong hilap subscribe SMKS-na. Assalamualaikum, Mang. Kenaon, Mang? Rek moal main catur teh. Melok wae geuning. Juga kurang daang. Biar aku gede kieu kurang dahar di madahar wae unggal poe kurang nek ieu nek macul kita bapak Cing. Jangan caturna. Daripada nganggur kieu sing kudana ranjah ka kasur di. Injam mah. Jong macam mah. Jong mencatur di masih mah. Wasi macan udang tadi can kata bol-bol na acan. Kalau kampung ka jero lah. Udang dulu. Ma!
Mak. Mak, 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 cina ngarang-ngarambet. Udah tuh mak, Woi, Mak. mak. Mana sih lagi ini? Amat. Naon? Naon si siara ribut tuh aing karek Mak kuda. cina ngarambet. Kedengnya Jelas salin dulu. hayu. Mak masalah Mak. udah ada. Astagfirullahaladzim. Naon si budak teh ngararibut teh? Allah. Iya mau salah urut si Onil, jeung si Ote. Jabar lo pepagaweaneun erek ngarambet. Ieu beri patulik sakit Gusti. Urut peuting meureunana manehna main Mobile Legend. Begitu ada budak lalaki teh tepes budak awewe udang tadinya bersih. Sakalian si Onil jeung si Ote mah beberes. Bersih ka kompor-kompor, bersih dijual. Onil, Mak, Onil, mama. ngisi paraban can hayam. Pohon ini cak dulu akak sama rabannya. Paraban hayam buru, kesuang ka sawah. Itulah tuh. Tuh, Mak, ibarat kita. parabna di mana? Pan aya disadiakeun di dinya. Di mana? Nasi padang aya di dinya. Disadiakeun tadi emak. Ente mie ayam, Mak. Ini ayam. Oh, bikin mie ayam buru geus naon anu aya. Oh, ini nuai sama. Keur hayam. Lapar. Ulah eta mah keur hayam, paranti hayam kemana mah? Setik. Siapa? Setik biliar gitu di Jakarta kanan maneh mah. Kitu na doang Gusti. Bogaan kalaki dua-dua nate mencan hayam can di paraban buah sing kararot paralinsan buah hayam teh ah. Coba rameteun kuat lega. Baheula mah keur ngora kuat geulis nih siga diana pungki urang teh. Nah, ayeuna beungeut geus di skin kenaon ngaranna skeneker. Gitulah pokoknya namanya semacam MS glow naon segala rupa. Disipatnya kalah ngagedean Gusti bikin ngesang teh bisi ngagedean. Nasib sekolah juga nya urang nya. Asa encan karek boga incu dua mah. Naon si Onil, si kegorowan lagi can raban hayamna. Itu setik nanti setik naon setik anu di kota teh lain. Apa geus aya di kandang hayam? Di ditu mah setik PS anu anjing setik anu gituan teh mah. Ya geus saberekeun eta da ayeuna ge eta. Tubuh kieu mulun Ya mah. modern ayeuna mah hayam eta mah terbuat dari palasik. Buru geus. Suang ka sawah buru-buru. Ah itu mah. Buru. Ah, siapa? Halapung. 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 Ada aneh, aing geus ieu mah manita nggoran hayam halapung. Ya, hayam si mama modern, nyaho teh mana modern. Kos kumaha hayamna? Mana halapung? Gareulis hayamna apa kumaha? Ih. Gelis. Aya meureun saeutik mah nya. Aya murun sautik mah. Guru, Lain paraban jalan. hayam geus sia. Halapung. Kakak, kan ieu enggak sama raban sarapun. Ayo asuang si kasih mak. Tila. Ayo. Alah, Itu sarapung geus di paraban tadi. aris ya eta beungeut kunaon? Carok mong kitu maraban hayam apa naon? Tadi mau beli anjing si Aka. Kajun murun saeutik mah. Oh, heuh atuh heuh. Senjang ayeuna kudu ka mana, Mak? Oh nya geus atuh. Nah maneh ka ditu ka sawah ti heula nam, marek nyiapkeun lat timbel terus langsung mangkat. Ayo soal ka sawah teh heula. Ayo. Oh, hayu at. Terus apung dah.
Cek, kenaon cek? Eta tetangkalan di lapan gitu. Kang Oman, sembarangan wae tetangkalan bernilai sejarah senina loba mahal ngaranna bonsai ieu teh. Oh, eta naon ngaranna? Barahargana. Tah anu kieu ngaranna Kiseru Kang Oman. Ieu teh hargana 75 juta. Gusti teh mahal mata kan kuat dihansipan peuting teh. Pelas 10 juta ibaratnya murahnya lagi ngaranna asem nang di Papua eta teh asem teh ting asem teh naon juga asem tapi aslinya kok eta nang meuli 5 juta kalau mun ieu pang mahalna ngaranna ke dolar hargana 75 juta tah. Beuilah, mahal banget. Nah justru Mang Oman anu ngaranna nu pake seni mahal di mana-mana ge. Termasuk bonsai make seni mahal, nyen cangklong make seni mahal gitu. Ari akang rekaman eta mama pacul. Ugu rek ka sawah, euci ka sawah moal. Oh arek Kang budak pasti heula rek nempo rambeteun sekalian. Akang rek teh heula, euing rek ieu heula rek ngejo heula saeutik kitu can beres. Nyamun bade teu heula. Dengkleng mineng silanglang dina panyawang dengkleng mineng gongkong mangsa katukang dengkleng mineng silanglang dina panyawang dengkleng mineng kalangkang mangsa katukang dengkleng mineng silanglang dina panyawang dengkleng mineng kalangkang mangsa katukang dengkleng mineng silanglang dina panyawang katumbiri melengkung ti kahyangan hujan kembang Atuh sate babat sih bener nah. Talekeun aing ge nek anggeus-anggeus. Ya. Lu geuning. Aing anggeus. Ayo. Siap dicarikan. Buru-buru. Siang ngomong doang teu babantu. Ngantuan. Kayak gaji dikurangan. Kayak gaji dikurangan Kang Oman. Mana Kang Oman teh celembeng. hujan kembang sumawur Kumaha geus can eta ngapa-apa deh. Nilila kitu. Nah, cuma saeutik geuning. Naon sih Kang Oman, nemen-nemen teuing kanu gawe teh. Babat ditungtung kulon tapi katungtung wetan geus hektar we ta ieu. Mending jadi aya kanu gawe teh nemen-nemen teuing. Nyalain masalah gitu. Salah sawah saha eta. Hah, sawah aing di ditu tuh. Kasih ya. Salah. Isi ari lain ngomong, ngakan wae. Aing salah, mana geus lega. Kembali aku macet aing Oh sia, ka aing teh digaji ku Kang Oman. Ih siam malah ribut gitu. Tuh di ditu ganti. Di sawah batur ngeunah. Batur Sabodo teuing ah. Geus capek, mana meni lega. Tita sah Kang Oman teh ka dieu-dieu. Capek teu kapake meni eueuh kapakena pisan geus mah meni lega kieu mana ngacajang wae gawe teh keur masalah.
ko. Ay kang oma naman ting. Hayu ay naman yang anu lega. Ayo kok pacu Balik kadek kadek terlalukeun ke sia ngomong doang. Bayang lebok aya di dinya ti tadi. Aing salah lain di bejaan. Gembeh atuh. Kudu kang kadek we saralekeun. Hayu Bos lila tuh. Naman teuing asal aing mah digaji we. Ayo nih lega. Baban ya baban, penting gaji keluar. Naon ieu? Sia dadang. Nah, sia sadot datang. Pagah Ayo pugu. nih paju ku dek. Baban tuh cak aing. Sia. Aya naon ieu geulai? Naon sia sadot ikut campur aja ku aing. Pacu datang pagah pugu. Baban tuh cak aing. Aing geus dibabat. Sia datang. Anjing mah aing geus dibabat ke Baban ku aing. Gareno aing mah nyapi mah dikakoyok kitu geuning Kang Oman yang rek balik cara pe gawe geus masalah. Cara ini balik aing. mah diteruskeun ya ributna ah. Salah. Aing tinggalin emang masih Oman mah pikun. Libur wae aing gawe teu kapake geus mah dicarekan. Bengok si Oman. Tuk mangke heula si ngomong doang. Ngomong di bawah lebok aing dicarekan si Oman sia kana ngabela. Sampai ada pisan sia mah. Babat ku aing bawa sia ka dieu. Bodoh. Iya tadi tah. Ngan di dangge itu ku aing. Aing ka dia sudah. Ngarah aja tuh benang. Aing ka dia. Bisa. Arek moal main catur teh. Beneru Ngalilakeun pisan. Pikir heula atuh. Pasar ini. Pikir heula mah mereka mah catur mah. Emang kudu ieu heula. Tunu manten lila. Kunaon cenah. Tak kunaon itu rambetin can digawean kan ti tengah rambet tadi ge. Iya mak, kotakan aja garing, kumaha pirambeteun age. Terus kumaha sih? Nah kieu geus garing. Mending main catur. Kak, akak kiihan kumaneh maneh. Penyangu satu ega raring mah. Bener mangga sebulannya. Sare we da mah. Di bawah. Aing mah. Lapar mah. Bawalan. Mau kudu balik ke lama. Mak kunaon sih unggal ka sawah ka leuweung meuni papakean gaya kitu. Ini menor gitu, halis nampoled segede teh badak. Jeuy, dengekeun jang. Kumaha? Baheula teh emak teh mantan ronggeng. Emak tukang sawer panganten. Kieu yeuh nyawerna teh jang. Mangga urang sami-sami regepkeun nyaeta sawer panganten anu tos siji tali paranti anu kedah dilaksanakeun saantosna akad nikahnya ngucapkeun sakral itu ingkar janji lain janji mah ingkar janji. Panganten tos siap panganten pamegat Siap. panganten istrina mangga suang kawitannya. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti dang tayungan Tuis asap dorendengan mugi keselamatan. Selamat nu pangantenan, selamat nuju hiburan. Selamat nu pangantenan, selamat nuju hiburan. Umat kadeulah poho dipurak poe pagito. Ngana bucat na di jero yang nikmat na alabatan kejo. Leresnya pengantin gitu. Lajeng kentong. Oh lajeng ke. Nah isung lajeng kendenya. Omat engkang laring lang lamun sineng ken melenjang. Colok wae di tukang eta sami-sami liang. Terus kahar. Pancing nyai mah. Liangna di mana-mana. Gitunya lajeng kentong lajengkeun hayunya disuang lajengkeun deui itilipak itilinung itu dempak segeri gunung itilipak itilinyong itu dempak ngabolonyong
Sidik cincang salada gede bengket na. Sidik pisan nyeranda gede negatif ya teruskan tos rengse sawer panganten tos dugi ka dieu heula nya sing ieu ayeuna suang acara wap lingkupnya inum supaya untuk terawat rumah tangga teh asa seli asihnya sok atuh tahu lepa belit gitu iya nginumkeun ka dieu nah gitu iya ulah ieu gede iya ka dieu nah gitu dipangakeun pabelit ya perasaan encan keudang can dihitungan encan dihitungan baru hitungan di ibunya 1, 2, 3 si gananya itu Pak Belebus nggak salah Haus. ayeuna acarana huap lingkupnya tah ieu anu mana we anu gede milikna sok pahuap nya cu pokona kudu saet KB ulah anu sesanya sok 1 ulah disebutkeun KB pamali milikna bisi aya anu ieu bisa nyimpang di mana-mana kan IKB mah pan langsung milik tenepi 1, 2, 3 Segawang. gayem saetkeun Kejomba yuk. kajen hayu mengalami rezekina sae nah entos ayeuna suang akhirinya suang akhiri ayo sawer panganten terus dugi ka dieu bae nya cunya gitu sebenarnya itu sambung loba wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujang makanya ayeuna mah mate eueun manggil dah corona kene ngajak lagi gitu tah Tapi ini kata-katanya sih gak gitu, Mak. ya eta mah lain gitu da emang di dituna gitu titah gitu Oh, emak, kurang teh haus. Itu tadi di situ asa aya tanggal kelapa, mak. gedeng atuh nungguan nu liwatnya Itu misalnya si AKG bertibang naik tanggal kelapa, mak. oh bisa nya geus satu jang ala Ya, pak. Para mitra sadaya kaum dangu, alhamdulillah ieu film parantos rengse kangge sadayana kaum dangu SMKS channel mangga arobo magi film atos bersambung kangge anu hilap kangge mareman ieu HP anjeun tiasa nyandak ember besian cai tuluy dilelepkeun wae HP-na. Hatur nuhun parantos sumping ka ieu channel. Tong hilap di subscribe oge channelna kangge nu acan tuluy di share ka rerencangan sadaya. Hatur nuhun ka para mitra parantos sumping. Mangga kapihatur.